Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur skateboard di mana wae ayana nya khususna anu di bumina sewang-sewangan, anu di jalan, anu di mana lah. Wilujeng malam minggu ya. Wilujeng indahoy ya. Malam mingguan halodonya Kang Aldo. Alhamdulillah halodo di urang mah gitu, duka di batur mah nya mudah-mudahan da hujan ge berkah pan eta. Alhamdulillah. Nya patepang deui sareng sim kuring Mang Aldo oge di sagedengeun sim kuring ieu aya Neng Cemul. Nah, ieu salah sawios pemain skateboard anu engal, mohon anu videona ayeuna nuju viral anu masalah celana jero nya eta. Kumaha eta? Aduh, tara make celana jero. Pas Bogor. Tiap rek ini teh nyoho-nyoho geus memuncangan merenya. Aduh, tak ieu tepangkeun heula dodol skateboard teh Cemul. Bumi di mana? Abdi linggi di Bojong Soang. Bojong Soang? Waduh, Bojong Soang Kingdom materinya mah. Kabupaten Bandung eta mah. Mohon Kabupaten Bandung. Bupatina nyaeta Padadang Naser. Ayeuna mohon sekedap dipan bade pemilihan. Oh, mohon ya. Mohon Bupati Engal. Yang mudah-mudahan sing lancar lah. Cemul, ya bade naro sim kuring. Aya sasih di skateboard? Nembe oge 20 dinten. 20 dinten dihitung sih ieu mah da apa ngacan gajian wae cenah nya can da 28 poe karek gajian hiji September. Hiji September nya. Alhamdulillah tah salami 20 dinten eta semua kumaha ieu gabung di skateboard. Nah resep atawa aya nu ngaganyel lah nah teh atau naon ungkapkeun di dieu lah. So Pertama mahnya deg-degan Kang Aldo abdi teh aduh deg-degan kunaon bisa tanya acting gitu soalnya ngapalkeun teh gerak deui hiji sampai 8 tak ieu cenah Cemul ieu kata skenario na ya aduh langsung gitu nya langsung we cenah ta eta deg-degan ari acting mah semuanya eta belajar kehidupan pan urang hidup mah geus nya hirup mah eukeur ta eta we nu dilakukeun mah sarua tinggal merenan orang kudu jadi naon gitu kudu siap kudu bisa eta tapi enakeun enjoy ke keluarga anak eta alhamdulillah gitu nya ngarangkul abi namahan deui meureun adi teh hiji eta walaupun kapungkur oge ya adi sim kuring di kampus mung benten jurusan semua mah jurusan tari nya kapungkur teh angkatan saura sih kapungkur 2005 di ISBI Bandung zaman STSI keneh nya mohon STSI zaman STSI keneh lulus tahun saura mul 2010 alhamdulillah sarjana kieu-kieu ge sarjana geol anjeunna sanes aya mah anu viral teh ayeuna oh ayeuna mah di skateboardnya skateboard ayeuna mah tah salami semua di skateboard kumata aya teu efek di luar nah babaturan atawa keluarga ningali semua si mul ieu budak tari tapi jadi acting tah misalkan gitu aya sih nya siga ti keluarga tah geuning ayeuna mah teu nari wae cenah kitu nya mudah-mudahan we atuh cenah ayeuna mah nanjeurna langkung tinu nari cenah bisa ka luar negeri cenah gitu lamun teu rencangan mah wah hebat ayeuna mah lain nari wae geuning dirinya bisa acting cenah gitu alhamdulillah seueur gitu nya Kang Aldo anu positif lah nu pasti mah gitu nya aya anu nyemangatan oge alhamdulillah nya jadi sim kuring ge kunaon kitu nya ngarekrut teh rerencangan kapungkur kitu nya babaturan baheula anu memang nah sih teu barudak teater gitu orang teater itu biasa acting di panggung dan belum tentu senatural mul gitu kan senatural anu lain gitu kan eta jadi memang basic nanti tarinya ya basic nanti tari terus memang di skateboard yang menampilkan tidak hanya acting jadi si Gadena Dena itu kan spesifikasinya dina vokal jadi ditampilkan nyanyi jadi kelebihan masing-masing ya nya tah mul ge ditari engke hiji waktu aya jadi aya adegan nari naon lah gitu terus mau pernah teh saat sana gabung misalkan syuting atau main teater acting lah dunia acting pernah teh dulu pernah pas kuliah jadi MC di TVRI. Jadi MC? Sareng Prof Endang. Oh, nya. Terus di mana deui?
Acting, main teater gitu pernah teu? Tak acan sih eta mah. Tacan. Ya, berarti Nabe ayeuna namanya aya nanya. acting mah. Nah, dulur skateboard. Jadi semua teh kapungkur kuliahnya di STSI Bandung, aya nama ISBI nya. Mohon. Jadi aya lah pengalaman sakedik-sakedik mah di dunia acting gitunya. Mung panginten di kamera mah namanya ayeuna-ayeuna. Nabe ayeuna. Terus moal anu ku moal resep sketsa mana tah? Anu sketsa Anu moal mainkeun nyaman gitu kan. Terus hasilna oge bagus gitu. eta kemarin cangcut. Nu kamari nu opatan. Iya, lama anu pertama ajul gedang mah abi kaku keneh. Ya, Eta oke, karena pertamanya. Terus anu di nu motor jeung si Abah. Jeung si Abah. Eta keren, halus gitu Tah kan. jeung si natural. Otong rada kaku da pertama. Jeung si Otong masih kakunya. Masih kaku jeung si Otong. Terus menurutmu orang-orang skateboard itu kumaha sih? Orang-orang skateboard Heeh. baik gitunya, maksudnya untuk punten ya, untuk maneh mah karek asup untuk gitu lah, justru hayo bu bisa gitu, jadi solid lah gitu, untuk asa aing yuk Iya. gitulah. Memang harus seperti itu untuk senior gitu. Eta si Eva kan senior, siapa senior di tari. eta mah kakak kelas abdi. Heeh. Terus di dia siapa galak tuh? Nih henteu bager pisan, justru buru Sok nyabok makan kudumitnya. cara kitu. Nu aya masih anu we daging. Nuhun mua tos bergabung di skateboardnya jadi nambahan warna ke di skateboard karena mua ya kunaon dicetak sebagai perempuan tapi wanian cablak dan sebagainya karena peran-peran anu sanesna memang porsina tos aya gitu janten porsi nu teu acan ayanya eta awe anu misalkan nya rada Abrag. rada abrag lah gitu nya cemul di setna ya Terus biasa seperti abrag-abrag. itu. Mul menurut mul skateboard kedepannya kudu kumaha tah sok we bisi aya ide gagasan naon menurut mul kumaha? Anu kahijinya mudah-mudahan masih langkung anjir gitulahnya Amin. kannya. Anu kaduana langkung seueur deui syutingna, Amin. skenariona langkung anu saya lah gitunya Ya. Kang Aldonya. Nya. Terus pemainna sarehat. Amin. Amin. Sponsor we ulah hilap. Tah, eta nu penting mah nya. Teh atuh mah anu boga produk naon sok promokeun ku Sok mul. mangga anu bade non Support. kangge skateboard mangga diantos. Mangga kantor dia hubungi Kang Aldo gitu. Entong ka abi Ka urusan saha nu tuh? kitu mah tuh ka itu tuh. Bi mah geus ka riweuh ieu nya, loba ka- urusan. Ka Ibu Hajinya. Heeh. Oh, mohon ka Ibu Haji Epa gitu nya. Mangga diantos anu bade support kanggo skateboard supados langkung nanjeur ka payuna. Amin. Mangga diantos. Yantos jadi te produk wae naon wae nu rek dipromokeun di dieu mah bisa. Tuangeun ge tiasanya. Calon bupati wae. Oh nya. Support wae pan. Eta mah nya Heeh. langkung Terus pisan. naon? Jadi orang mah sebagai seniman itu ulah anti politik. Dah karena seni oge tanpa berpolitik mah orang mau maju. Ya, karena manusia dari abad keberapa itu sudah mengenal politik. Eta. Jadi nu penting mah orang tetap di porsina masing-masing. Urang mah porsina sebagai seniman, nya sebagai seniman Seniman. ulah jadi politikus Iya. gitu. Aya nu pesen mah mangga teu dipangdamelkeun anu sketsa. Mangga dipangdamelkeun. Da eta mah kreativitas urang-urang. Ya, mangga Gitu. di ladangannya. Di ladangan siga cemul lah gitu ngeladangan sorangan gitu. Cuma tas rumah tanggi Atos. hah ieu sareng naroskeun dina teh komen teh aduh cenah eta aya anyar deui cenah cemul eta cenah gadis janda atau sudah buntutan Geus gaduh putra 2. putra 2 Oh. alhamdulillahnya sing sarehat Mangga open order. jadi cemul teh raranaan aduh dak rana dah sok paela heula duh segan mah panti janda we skateboard mah Plat jet untung. ya loba pisan tenan naon lah justru dipromokeun di dia sugan manggih jodoh Amin. wah neng keur di skateboard teh rana Oh, jantan we aya ieu. menang jodoh Mang Mumu Alhamdulillah. Mang Mumu teh ngefans ka Jantan we Waneng ajang jodoh gitunya. alhamdulillah sugan kenging jodoh
aya itu tukang artistik. Duda sarua tukang artistik. Kayaknya aya lah inisial nama diatakeun dikenalkeun lah. Urang Cicalengka kitu mana budak teh. Da sok ka dieu oge. Keun we nyamanya gitu. Nama jalannya. Heeh. Terus itu sebenarnya mah asa reunian jeung moal teh karena kapungkur pan ke kuliah aduh ka asuh pisan moal mah sok ngadukung oge. Iya, Oh sok baheula tari model longser main longser penarina. Longser panca kaki. Baheula sareng Mang Hermana. Mun nu narina nu sering gitu kan. Teu sering lah sering gabung. Ayeuna sasarangan deui mudah-mudahan anu sanesna oge rek gabung nya. Sok we ka dieu. Nya dongkapnya. Ka mana itu? Sadai ka dieu Tanjung Sari jauh. Sari. Karena studiona di dia dah. Kurang di Bandung mah teu boga studio, garaneng gitu mah. Tiisnya di dia mah di mah tiis. Paling ganeng ku adi nasi otong tah gogorowokan wae. Mau dileuteul atuh dileuteul lah. Oh, kanggo abdi Kang? Sanes Kang batur nya Kang moal atuh. Ditampi Kang? Tampi. Kade mabok. Nah, itu dari sekarang Kang. Aduh, kieu. Nikmat. Ayo. Tah, moal kan moal mah nya berarti hidup di seni ti kapungkur ti umur sabaraha tahun moal tertarik di dunia seni ti raha. Abdi kapungkur SD. SD? Betul. Karang taruna kan kapungkur masuk aya sangar-sangar gitu geningnya pamedi itu teh. Oh, tarang karunya. Karang taruna. Abdi teh diajarku ayah Iwa. Inten Dewanga ayeuna mah. Oh, si ayah Iwa. Ku eta kapungkur teh. Kapungkur ku eta. Aduh. Terus lebat ka SMP, tah ka SMA we. Tah geuning eta leres nuhun. Lebat ka SMKI. Oh, lebat. Oh, ka SMKI heula. Nuhun. Hebatnya antos seni ti kapungkur. Terus di SMKI lulus tapi ente langsung ke STSI Kang abdi teh. Henteu. Da nyingcet heula abdi teh. Ka mana? Ngumpulkeun heula dana atuh abdi teh kanggo kuliah. Jadi rehat heula. Damel heula. Ngumpulkeun nari-nari heula, ngumpulkeun kan kapungkur mah upacara adat teh. Mohon ramenya. Rame gitu nya. Coya sadinten teh duka 3 duka 4 gitu tah acara teh. Kumpulkeun kanggo kuliah. Biaya kuliah. Hebat semua namanya. Tapi alhamdulillah kenging beasiswa di STSI teh. Tah eta di kampus urang teh. Jadi menang beasiswa leheung. Tun karunya masih eca kamari. Meng beas raskin eta mah. Urang menang beasiswa si eca menang beas raskin. Nya urang mah jadi weh kuliah teh gratisnya. Malahan mah dibayar. Batian kapungkur ya abi ujian teh aduh medah-meduh atuh. Coba pareum lampu pan meunang 7 juta harita digantian. Jadi balik modal. Balik modal bisa nyen kaos, bisa babagi lah kabar udah. Ya eta we di STSI we. Tah, nembe we. Keliling. Tah, ya keliling ka mana ya? Keliling naon dagang es tah naon? Eta cendol. Cik kumaha rada dicaritakeun atuh. 2000 sabaran 2005 pamit telapatna lebet STSI. Semester sabaranya semester hiji bukan semester 2 ya Lapri. Pokoknya teh acara lami di STSI alhamdulillah eta mah misi kebudayaan di STSI janten sareng palili rektorna kapungkur Pak Arthur. Oh, nuju Pak Arthur. Mohon. Salami sasasi eta mah. Ka mana eta? Eropa. Keliling Eropa sasasi. Waduh, keliling Eropa. Aduh, hebat semua mah. Nah, naonan hungkul eta teh ditu teh. Dagang combro. Siapa sing balik atau diri teh naon cik pengalaman itu hayang ngarapaleun batur ge. Eta Kang. Nari di ditu teh atuh. Nari kumaha nu di kacaan teh geuningan kitu teh kumaha? Eta mah narina beda deui di belakang panggung we eta mah. Eta waktos eta teh nari. Sanes 30 provinsi pamit telepatnya da terus lami. Tari piring, tari Bali, pokoknya live pokoknya mah. Nanti CD lah. Mohon, tari Nusantara. Tari Nusantara, tradisi pokoknya ditampilkan di situ. Jadi mau menguasai tari model tari ti non Betawi teh. Yapong. Yapong terus. Blantek. Teta. Tari pendek. Alhamdulillah kan. Hebatnya an.
sanusantara kakuasai tarian ku cemua mah. Abi mah karek bisa tari piring. Sok atuh kumaha abi ajarkeun. Eta ge tari piring geus sangu. Tari Padang we nya eta ka nasi Padang. Tah, tari Padang karek ka rumahna hungku. Rumah makan. Keliling Eropa eta salama sasasi. Berarti sabaraha negara mah? Sabaranya ka pokona mah ka Paris terus terakhir Ka Paris. Uhun. Dipoto eta dina eta teh meureunna. Menara Eiffel. Dipoto Kang Aldo. Aduh, meneh hayang pisan eta dipoto di Menara Apel. Nah, mudah-mudahan ke skateboard ka ditu atuh. Aduh, di ditu kumaha we pengalaman di ditu di Paris. Dok. Rita sabaraha lami di ditu? Sabda lami da pindah-pindah Kang Aldo janten teu sakota gitu. Nya. Oh, sasasi. Kira langkung sasasi lah. Dan tidinya terus terakhir ke Itali weh. Terakhir di Itali. Aduh, eta pepanggih ditu jeung si Ronaldinho orangnya. Sareng ieu sareng pizza. Tah, eta Menara Pizza. Menara Pizza. Kan eta pizza anu ti Oh. teh geuning. Oh nya. Ka kanan. Eta tuangeun. Ka daharan. Eta. Tapi aya Kang Aldo anu langkung pengalaman. Oh, dukanya nu sanes mata acan sigana mah. Nya. Diangkat ke negara Abu Dhabi. Ka Abu Dhabi. Tapi abdi ditahan tah. Alah, Di mana RT-nya? di airport gitu. Mohon. Ditahan. Nah, pada naon kan? Naon sinya da cenah eta teh lepas cenahnya Kang Aldo kapungkur teh. Abdi teh tos putus asa we, duaan abdi teh Nya. dikantunkeun. Nu sanes pantos we. Alah, Sok eta di di Dubai. di Dubai. Mohon. Aduh, sia. Sok kumaha abi duaan we piwarang uwi deui ka Indonesia. Teu gaduh nanaon. Alah, padahal di Abu Dhabi mah di Dubai mah oge mel oge ditu baleunghar baroga mobil eta. Atunya abi Oh, teh. barang ngagemel ditu. Ih, Da diusir atuh Kang Aldo abi. diusir. Ulah aya di dinya. Alah, kumaha. Tak, Tapi eta eta bisa pengalaman. salamet kumaha? Nya eta abdi teh terasa komunikasi sareng pihak Jakarta nya. Abdi komunikasi sareng pihak Jakarta. Terakhir penerbangan teh jam sekian gitu. Alhamdulillah abdi teh masih keneh tiasa gaduh tiket. Tapi naon Kang Aldo meni hoyong seuri abdi di ditu pas nampi tiket. Abdi teh nyebat alhamdulillah abdi teh kitu. Nya. Saur si anjeunna teh, "Oh, cenah muslim sugan teh cenah abdi teh cenah sanes muslim." Atuh muslim teh abdi teh kedah nyanyanak ieu kitu. Kudu nyenak Al-Qur'an gitu jeung Tah eta kitu terus abdi teh nari. Oh, cenah muslim, mana abdi teh sanes muslim pada abdi teh ditiup. Oh. Pas abdi teh ieu cenah tiketna alhamdulillah. Oh, Anda muslim cenah. Mohon abdi Karek di muslim. aku. Nambe we di aku. Nya dari Eta. ditu mah kan mayoritas Islamnya gitu mah muslim. Eta teh abdi teh dirangkul Kang Aldo, abdi di pewarang nabi. Dirangkul. Mohon. Aduh, Kade sia. Kan kasep Kang Aldo. Alah, si mah dirangkul kurang ditu. Kasep pisan Kang Aldo. Kasep. Oh. Jeung abi kasep mana? Nya Kang Aldo mah. Bingung nggak jawab. Nggak pasti kasep itulah. Alhamdulillah Kang Aldo lolos we abdi teh. Lolos. Oh, lolos. Tah duka tah. Eta mah bener-bener pengalaman. Duka nu sanes duka kantos duka teh acan tah. Ya. Kakantun di bandara. Mudah-mudahan mah teu aya deui lah batur mah Ya, sing salamet tanya. cukup kealaman ku cemul we eta mah. Alhamdulillah tong ka Jeung ku abi mah koman nepi ka terjadi pan harita rek ka Kamana? Arab naik haji nepi ka Nah, aku bedog. naon? Salah meuli tiket. Terus reka Batur meuli tiket ka Arab, ari ieu tiket Persib. atuh ka GBL. Batur mah naik haji teh ngurilingan Ka'bah, abdi mah ngurilingan stadion we. Tapi tenanan pengalaman sing teh. Daripada ke tanah suci cinta ke tanah longsor we lah. Ting teh kadinya ke cerdas pangeran. Aduh, semuanya entah dulu skateboard pengalaman nanya. Semua mah tinu nari wae manehana mah bisa hirup itunya, bisa nyeun imah, bisa keliling dunia gitu. Eropa wae kakurilingan ku semua. Tah mudah-mudahan skateboard oge main dina skateboard minimal bisa ngurilingan Bandung lah semua eta 31 kecamatan sing kakuriling ku semua. Sing cair we lah. Tah eta. Dan penting mah eta urang syuting kieu sugang ke geus normal mah manggung biasa deui sing loba panggilan lah skateboard teh karena selain ti barisa engke ngabodor teh barisa oge nari pan barisa nyanyi siga kamari tambah di gemrong liwat Gemrong liwat ya. eta siga kitu eta teh dijual di Bandung payu eta teh Hebohnya eta. Terus lami teu nari tah abdi teh. konsep mahal eta tuh
penyanyi kayak dugikeun ka luar tah eta teh. Penyanyi areraeun kamari atuh bawa batur mah. Area lah penyanyi skateboard mah kamari atuh. Euneur, rijing nepi ka euneur atuh. Nyari. Hebat. Terus cemul aya pengalaman unik deui teu? Salami nari tah. Misalkan kan cemul mah sering nari model di hotel-hotel gitunya atau di wedding, kedinasan. Pernah teh aya pengalaman unik gitu. Nah, tadi bayar gitu geus capek-capek nari atau naon gitu. Pernah tuh Kang Aldo. Terus angkat ditanya kahiji ayalah gitunya, kahiji tempat gitu. Terus semangatnya orang teh wah gitu bakal pibadageun gitunya. Menang duit balik teh hasil. Cair we. Ari pas teh gitu. Punten ya cenah. Da mung sakieu. Aduh Kang Aldo diwargi. Tah eta aya ngagebegnya. ngagebeg gitu ngahira seujung-ujungna. Orang mah lamun da kitu ngomong ti awana nya. Tah papaitannya ari mah teu tos dugi ditu nembe punten cenah. Aduh karunya teh. Tapi teu naon mah sing ikhlas we engke ge aya langkung nanti dinya aya langkung nang engke ge tidinya pasti langkung. Allah mah kontan, jeung Allah mah tara bohong. Nya batur sok barahong gitu. Asa urang. Sapa heula ieu teh seueur pisan ieu teh dulu-dulu skateboard teh anu ti Sukabumi jamu. Aya anu ti Garut, ti Lembang, ti Bandung loba lah, ti Bandung Barat, ti mana deui nya? Cirebon, Banten. Malaysia. Oh Singapura, Amerika tah seueur. Amerika aya sabaraha WNI anu di ditu, anjeunna sok nonton wae. Resep gitu. Dugi sok ngade-eman dina Instagram abdi gitu resep cenah gitu hiburan nya atur nuhun urang ari katampi mah nya. Berarti salami ieu ibadah oge kan? Tah eta kahiji ibadah panginten nya nu kadua mah urang tiasa ngahibur batur kan nu urang didamel teh janten manfaat. Eta meureunna diteruskeun ge moal mubajir meureun urang teh kitu nya. Keur mah deui alhamdulillah urang teh aya sautak saeutik oge kitu nya semuanya rezeki mah tong sieun. Gitu urang teh aiku ikhlas mah tapi remen gitu kan. Eta muhun. Eta sponsor alhamdulillah teras wae geuningan THN Putra aya ti Outland Sport Equipment masih kene support alhamdulillah kan urang teh konsumsina tiap syuting aya, ongkosna aya gitu nya. Per bulanna aya alhamdulillah gitu nya. Minimal dapur ngebul. Mun teu ngebul-ngebul we duruk moal lah. Gagal. Kahuruat Kang. Ya, moal. Salami ya berkesenian berkecimpung di dunia tari merenya lami nama dugi ke luar negeri gitu kan di kampus malah tos komo di Bandung mah tos ieu nya tos terkenal terus ngedukung video klip oge kan tapi video klip abis sok nonton mua nari-nari dina pop Sunda gitu pernah nari di saha wae eta Dewi Azkia video klip sa Dewi Azkia terus kamar teh sahanya eta artisna teh gelap deui lah. Roma Irama pernah teu? Remi Irama. Remi Irami. Itu atuh Kang eta we Dewi Azkia nu emot nama mohon. Rita Tila pernah? Henteu. Oh, abdi nu kantos mah abdi narina Rita. Oh, Kang Aldo kantos? Nari ular, mohon. Aya kostumna kayak Kang Aldo. Tah ular we ku abdi mah jombang. Gitu. Nya seueur dulu urang teh aduh, hanya mudah-mudahan lah da anu bergerak di YouTube oke seueur pisan ieu teh. Urang silih rojong lah. Nya ka lanceuk-lanceuk urang ka dulur urang ka adik-adik urang anu alumni gitu tah alumni di kampus STSI Bandung nama ISBI. Da alhamdulillah geuningan dugi ka ayeuna rektorna ge support pisan eta teh ka urang-urang teh. Aduh abdi mah reueus buen cenah abdi mah reueus. Kang Aldo cenahnya sok sanaos tos teu kuliah oge cenah masih keneh nyanyana kampus. Komo ayeuna di skateboard ninggal aya Eva, ninggal aya Mua, ninggal aya Mang Koko. Wah, anjeunna reueus pisan. Sanes jurusan teater hungkulnya. Mang Kodel ge hayang ka dieu yang syuting we. Ayo atuh gitu. Nya. Mang Kodel ge ngan heupan gitu pabeulit EPNS mah geuningan gitu. Menurut Mul ieu skateboard rek nepi ka sabaraha episode. Nah, ayeuna teh geus 73 nya. 73 episode moal tare 100. Kok abi mah tadina niatna 100 episode. 100 episode geus we. Naha? Niat abdi tah lamun cek Mul kumaha. Jeung cek pemirsa kumaha sok mangga komen di dieu. Nah mending geus wae gitu rada rame cenah geus we cenah. Tah bisi gitu. Ulah tukang Aldo
teraskeun we ayeuna nuju memejehna rame ayeuna teh. Jeung urang mah nya rek aya nu nontonna sabaraha ge terus we. Terus we sumber karyanya. Da sponsor mah aya wae. Lamun geus eueuh pisan nu nonton meureun karek eureun. Tah eta. Penting mah cair we lah. Nah, penting mah cair lah eta nya. Hampura nya monya di dieu mah aduh teu disuguhan naon ngan cai we hungkul. Serius. Nya da aya sampo aya, uwi aya. Oke, uwihna di bahana. Aduh, raos pisan ieu cai. Aduh, sok sanaos haneut ieu cai mun karaos tiis ka dia. Segera. Nya sekali deui hatur nuhun moal. Amin sami. Mudah-mudahan moal sing betah ya di skateboard. Amin. Tong di saha-saha nya di dieu mah urang mah keluarga sadayana dulur. Meureunnan kasoluhureun nganggap lanceuk kasanapeun nganggap adik. Geus kitu ngarah urang teh meureunnan hirup teh tamah walagri. Tah eta berjuang bareng-bareng dai milik mah Allah nu ngatur. Allah nu masihan atuh sugan ieu mah sababiah di Aldo Channel. Atuh saha misalkan anu kabawa ka Jakarta kan tuh jadi pemain sinetron. Alhamdulillah. Gitu jeung aya peluang oge pasti dihareulakeun gitu barudak karena ieu mah jieun we lahan proses urang itu kan lahan diajar urang di dieu jeung media berkarya eta we. Gitu kali deui atur nuhun nya moal nya. Sami-sami. Hapunten kirang langkungna. Terus diangkeun ku skateboard. Sami-sami tah kadulur skateboard atur nuhun oge nu tos nyakseni anu tos nga-subscribe mah komo, anu tos nga-like mah komo. Ya. Anu nge-share mah komo. Oh, muhun hatur. Anu nge-share link-link videona gitunya. Misalkan aduh abdi resep cenah kanu sketsa anu eta rek dipotong bae Kang Aldo. Mangga sok sebarkeun kadinya. Nah, teuing nya bebas gitu ngan meureun di tag we meureunan skateboard aya Instagramna. Atau Instagram para pemainna gitu nu apal mah. Kitu lah nya. Wilujeng. Wilujeng. Tah wilujeng malam mingguan kasadayana. Ya, hapunten kirang langkungna ti sim kuring saprakanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.